Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sama Abdi lagi Matiansa di 12 IPA hiji. Jadi Abdi bade ngaresensi buku novel. Judul bukuna nyata Prabu Jaya Dewata, Pangarang Yosef Iskandar, Pamedal, Pusat Studi Sunda, tahun mendalamna 2009, ada buku 95 kaca. Anu dicaritakeun dina novel ieu nyaeta hiji lalaki nu disebut Pamanah rasa anu loba karumasaan, rumasa lain jajaka, rumasa geus boga pamanah pamajikan, rumasa umur pajauh jeung Nyai Kenting Manik mayang Sunda lebih jauh deui rumasa teu pantes dirina nyandingkeun nu geulis kawanti-wanti kaendahna kabina-bina antukna asa percaya asa henteu kana eta kajadian. Akhir dina carita ieu nyaeta Pamanah rasa anu meunang beja ti utusan ngeunaan putusan Salawa di Nagri Batulayang. Putusan anu utama nyaeta wadibala ti dua pihak anu keur panceng kedah kudu ditarik mundur. Putusan anu kadua ti Nagri Sunda duanana daek teu daek kudu ngelagkeun kalungguhana masing-masing. Putusan atau pamungkas nyaeta anu nyangking Prabu di Nagri Galuh keur saheuleuyeuna dipasrahkeun ka Jaya Ningrat, sedangkeun anu nyangkring Prabu di Nagri Sunda keur saheuleunan dipercayakeun ka Jaya Dewata. Pamanah rasa anu geus dijeunengkeun jadi Prabu Anom atawa Prabu Jaya Dewata. Panulis nyaritakeun nganggo basa Loma sangkan babari kaharti ku anu maca ngan hanjakalna aya sababaraha kecap anu asing keneh. Caritana tepati cocok kanggo budak zaman ayeuna kusabab nyaritakeun kahirupan kerajaan baheula. Tapi keur anu resep carita ngeunaan kerajaan ieu novel bisa jadi salah sahiji novel anu dipikaresep. Amanat di novel ieu nyaeta ari jadi jalma ulah rumasa pangbenerna kusabab paribasana mah masih aya langit di atas langit.